Ceng asup ceng. Habak hampos Persib deh. Iya asup deh aing. Amun. Iha, ari bek aing kuna raon nya goblok. Emang kandi apal tuh sih anu bukna jiga ieu tuh sumbu kompor. Saha? Itu juga si Petruklin. Oh, ngasupkeun dia goblok. Karena nama Mosa Sidimi, tapi dipanggil nama Ai eta teh. Ku bek aing da arantep mainna alus dibanguskeun sia mah goblok. Asup acun. Allahu akbar teu beunang. Eta jaragaan si Ai atuh goblok. Bersangajakaan teu. Udah ku aing ai. Kamarana ieu urang ngajagaan. Wah, kau anjing. Ada makong cehai lepas bangsat ketepan tiluan dedinya ikatu barawa aku sia anu geus puguh aing mah wagah lumpat ih lompat sakieu ge aing mah beungat dada kurang ajar aing disebut makong cehai mau tadi mah nyebutan buk sia juga sumbu kompor cenah gandeng sarua sia ge nyebutan aing Petro cek teh teh kadenge maafnya harareup anjing urang serang go urang asupkeun anjing Bang Babra asupkeun anjing Mas Adam yes asup anyir kalau mah Mang Utom tong marah-marah wae salah kena hiji goblok kita bisa nyundul kitu kumaha carana iya striker kemana wae terus Mang Bejakon atulah ka Mang BH aing paenkon gitu keregetan aing mali sinjung ngasupkeun wae anjing teh kedeung urangnya sarua keregetan lah mending kumaneh we mainna kurang Mang Bejakon ka Mang BH atuh paenkeun Mang Mon eta sinjung serudep ngalina ge hei Mang Mon maneh main tapi babadnya jelemana mun Mang BH da kumasian mah sabaraha lah mananya anu mainna kurang ajar we ku aing urang hajar lah paduli aing mah teu ngasupkeun oge anu penting mah aing menang mangsa ayeuna ya menang ku aing aing labuh adikun bola aing satelenang sia kalau dikali nyakum ku aing dihantam aduh nyeri aing menang mangsa bawa ku maneh geus menang mangsa ieu aing mah ningali Mang Mon menimuna aduh aing jadi hayang main tuku ku bebeja ka wasit paduli teuing pokona mah aing hayang main wasit urang hayang main ayeuna aduh Mamang Kurawa hayang main mah engke dipanggil ku wasit eta we rompi turun heula di bulan ditu make rompi kieu atuh hei dayat Erginyo lain dayat panggilan atas nama Kurawanya Cumuun dipersilahkan untuk masuk Cumuun asik euy aing geus dipanggil ku aing contohan kumaha umpan PSG asupkeun atuh Mang Dayat terus Mang Kurawa umpan teh hayu euy bisa euy urang balikan kedudukan asupkeun deui barudak wasit hade tuh bieu umpana apa artu urang teh pemain PSG oh atuh apa sih Mas mah Cumuun apa naon papanjangna PSG teh pisang lain Cumuun ya tong seueur wasit beda ku teu nyaho sia nya atuh si Mas teh bercanda Cumuun balikan kedudukan tendangan gila ketam ini adalah tendangan menukik kalau Subasa anjing bola teh menukik lah alah salah kelo anjing bola teh bisa kitu siap asupkeun deui Mang Mon teh sundul hode bandus euy aduh tapi jauh kalem anjing beunang ku aing urang hablak tuh anjing asup tingali aing Mas Adam ya anjing aing asupkeun goblok bobotoh kabeh aing asupkeun ya menang Persib juara ye pialana yuk piala yuk menang Persib juara yuk pialana yuk Bang Dayat dibagi piala yuk Bang Dayat ye menang piala teh kursi suka teh bener piala siap mengutang bikin kita kasih bandros asupkeun bandros tentangnya aduh maaf ieu mah bolana teh soledat kenapa tombe bius bandros goblok ya tuh Mang Utom maaf bek si bandros mah kalah here tetome we maaf atuh Mang Jung oh sorry Mang Uci namun Mang Dayat berginyo lain doyong dak bandros aduh Mang Uci tarik teuing atuh sakitu mah sakitu lawan Mbappe nya capek gue apa sia mah lain Mbappe we goblok teh bandros sing balik main teh sia asupkeun siap Mang Utom udah neng tong ka Mang Amud dah raneng sia diduruk bulu boolna sia tu urang sahanya bol urang aya buluan urangkeun Mang Dayat Gino mangklok yang dibikin kasih kue apa heureui wae mangga mangklok tampi Mang Dayat Gino jang eli lain Dayat wancu mangklok kunci urang bawah ambil Mang Uci ade mangklok asupkeun teh Mang Dayat Gino lain Dayat balikun ku aing habak neng tong euy habak alah diseureul euy aya cangkang cau eta geus si bandros deui lain bikin ka urang soledat aing mah ge hese dah loba alasan ngobrol jeung kulub hui mana geus sia ku aing umpan deui muta sukeneh disintruk sikina Rense elin Mang Utom nang ku aing awas bandros aing we habak eta bola aing di sia maaf Mang Jung aku menyesal bengit sia hurung nerina Persib disukuneun sigana serang Mang Babra serang ari maneh lain serang di Banten serang mah aduh anjing pujuh teh aduh nyeri Banten nyeri Bagong lain Banten
Aduh anjir, ya hulu aing buncunur. Budak leutik heureuh sia mana budak si Apep, sia dasar sia mah budak si Apep sia. Karena sia budak rojali. Si Apep hidung. Nah sia mah jadi nyebutan kota aing. Geus tang paras manannya cuma. Karena sia lain paras mana. Tang gede ampeknya cumuun. Aing da benyol tak ku budak si Apep. Tong nyebutan kolot aing nih. Bae nyebutan aing tapi tong kolot aing. Tapi kan bener ngelangkrot si Apep ngawakna hidung kan. Ya mun hidung sia rek naon? Dihamplas ku aing, ku hamplas nomor 40. Pamali bagong kitu. Taruh buru atau serangnya bareng. Si Samsul naon sih nangkep aing pelanggaran atau wasit. Tahu tidak pelanggarannya itu pelanggaran mahal atau wasit tangkep aing ternoda. Ditangkep ku si Samsul. Diciumnya cumuan bukan dicium saueuting kalau ditangkep ngolo. Legok atunya budak teh nya cumuan. Si Barba atuh bisa ngopi. Tutup termos na leungit bagus nih. Yang disabarkeunnya Mang Babra leungit tutup termos. Gajian hareup aing rek meuli tutup na hungkul. Atuh meureun rirake nih. Ya kumaha deui atuh da aing mah nyam injem era. Eta bae kaueuhan Bang Emok Bang Babra bisa arek ulah sataya pamali goblok. Mang jika nama orang minta tolong ke si Eta. Jadi kebaturanan Bang Emok ya. Ieu jalan deui tutup termos saya butuh pisan soalnya jangan ngopi. Kaluman tiis wae cai termos. Di mananya bahnya? Di mana teh? Si Mamad Bang Emok teh kan asa aya di daerah ieu da bah euy. Anting RT 2 ting RT 3 ieu teh bah. Karunya we Mang Babra kaluman duh termosna tiis wae cenah. Rasaan di imah urang teh asa aya tutup termos sia meureun malingna goblok. Eta nu Mang Babranya. Lain goblok kita mau urut aing dagang kopi di alun-alun. Ya aing pernah maca buku di Agim judulna Ikhlas namun kehilangan sesuatu teh sudah we pasrahkan da taman Allah. Oh embung aing mah nya. Sia mah di bejaan teh. Bisa nyieun tutup termos mah diraut tak ditutup dina kai dipaskeun jeung liang termosna. Lamun kurang kene dilapisan nya teh make plastik teh di luhurna teh. Jadi katutup kabeh panasna moal keluar. Coba baca kumane Al-Baqarah ayat 155 sampai 105 genep ngarah mana ikhlas. Beres latihan baru dak kumpulkeun tina arudunan goceng ewang. Jam beraha Mamang BH? Setengah genepan lah maghribnya.